tak jadi jelema ulah oso nganyerikeun batur tak ieu akibatna tak ieu akibatna maneh kudu nyaho jika hirupan teh aya nu disebut hukum karma tak ayeuna rasakeun tak ayeuna rasakeun maneh bisa wae ayeuna bahagia tapi bisa wae isukan terluka maneh bisa wae ayeuna bahagia tapi bisa wae isukan terluka ayeuna makop akan dalieun karena sirah ayeuna makop akan dalieun karena sirah batak jadi jelema ulah oso nganyerikeun batur tak ieu akibatna tak ieu akibatna maneh kudu nyaho jika hirupan teh aya nu disebut hukum karma tak ayeuna rasakeun tak ayeuna rasakeun maneh bisa wae ayeuna bahagia tapi bisa wae isukan terluka maneh bisa wae ayeuna bahagia tapi bisa wae isukan terluka ayeuna makopakan dalieun karena sirah ayeuna makopakan dalieun karena sirah ayeuna makop akan